Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Mobile Legends Bang Bang World Championship 2019 M1. Wilujeng enjing sarang wilujeng samping ka urang sadayana. Salam hormat kepada penggemar e-sport khususnya Mobile Legends di Sekolah Indonesia. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci. Margi ku rahmatna urang tiasa riung mungpulung dina acara anu kacida meriah ieu. Sateca hayu urang ngenalkeun diri. Halo penggemar e-sport di Sekolah Dunia. Nami abdi M. Rafael Umari, Sareng abdi Fazil Muhammad Rozak, anu bakal mingpin jalana acara ieu. Wilujeng sumping di champion M1 Mobile Legends Indonesia anu bergengsi. Dinten ieu urang bakal nyaksian pertandingan seru di tim-tim pangsaena anu siap nunjukkeun keahlian, strategi sareng kerja tim anu luar biasa. acara eo sanesna ukur kompetisi tapi oge janten buktinya e-sport perantos janten bagian penting dina daunnya olahraga modern. Susunan acara. Adapun susunan acara di inten ieu nyaeta kieu. 1. Bubuka. Yang kedua, pertandingan utama. Yang ketiga, penyajian hadiah. Yang keempat, panutup. Ikon ngehemat waktu. Ayo orang langsung karena acara selanjutnya. Ka pertandingan. Sareng ieu anu paling diantos-antos. Pertandingan seru antar dua tim finalis. Pangsayana karantos siap dimimitian. Ka para pamean, mangga nyanda posisi masing-masing. Sareng kesadaya hadirin, ayo orang siapkan semangat. Poin pertama siapa yang bakal mengamankan? Karena poin pertama biasa jadi boosting mental mereka untuk bermain di game yang kedua. Dan kita bakal langsung masuk ke line. Ayo, midnya belum jalan ya. Clear wave dia dulu, menit 40, detik 40. Clear wave. Gua ada heal ya, gua ada heal. Oke, kita bisa end. Canggih gua tutupin. Clearnya cuma canggih cloud. Sambil stikerin. Santai. Kill lu. Ulti berapa detik, Yor? Gua tutupin canggih. Mati mereka nih. Gua TP tower. Lu turun no damage. EVOS Legends become a legend. Sabar Wan, sabar, inilah dia EVOS Legends yang menjadi legends di M1 2019. My Menuangkan God. histori yang baru tentunya untuk EVOS Legends asal Indonesia, mengharumkan nama Indonesia, akan membawa pulang dari Piala M1 World Cup Championship pertama Benar kalinya. banget. World Championship. W untuk One, O untuk Aura, R untuk Rek, L untuk Lu. Teu karaos urang parantos dugi ka tuntung acara. Simkuring ngahaturkeun nuhun ka sadaya pihak anu parantos ilubiung dina ngalancarkan acara. Mudah-mudahan kajuaraan ieu tiasa janten inspirasi pikeun generasi muda Indonesia dina dunia e-sport. Simkuring serangga panata acara nyuhunkeun dihapunten upama aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.